Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Alhamdulillah kali ini saya berada di Kampung Gombong ya. Ini blok Ciremis, Kecamatan Pelubur Limbangan ya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Dan ini termasuk Desa Surabaya, sahabat ya. Ini suasana pernikahan menyambut rombongan pengantin dari Cicadas ya, Cicadas, daerah Pelubur Limbangan, masih sama Kabupaten Garut ya. Masya Allah ya, pernikahan, suasana pernikahan di pedesaan yang sangat indah, masih asri ini. Beginilah suasana pedesaan Garut ya, Garut Jawa Barat. Masih banyak suasana pedesaan yang masih asri dan alami, sahabat, yang harus dilestarikan. Oke, seperti apa sahabat ya keseruannya, simak terus video ini. Nah, di sini juga saya bersama Perbugat Channel, sahabat ya. Nih, giring nih. Ya nanti ya. Iya nanti lagi begini. Sekarang nyampe Terus ke masjid ya lah, nama masjid.
Ini sosok ibu Hajah Lela. Hajah, aduh sukses ya. Alhamdulillah. Iya, semoga juga. Buat saya Siti Mariam sama Agus, semoga sakit Amin ya robbal alamin. Bersama teteh siapa? Alifa. Iya, dan ini. Terima kasih teh. Assalamualaikum. Upami tos nyagiikeun alat sawerna diantos di payung. Meriahkan oleh Bu Hajah. Kanggo ngawurkeun ka tempat anu aman rupina panganten disimpen heula di panyaweran engke usum ngawurkeun mah bade dibantun deui pilih ka tumpak kuno mulung. Dipalih tangan istri palih gitu. Aya ibu alat sawerna. Eta aya beasan. Oh iya, biasanya sok di center heula ku. Iya. YouTuber. Bu atas Bu. Tos siap? Tadi teh ngadang sampai asa seueuran mananya deui supada seregreg di potretna para pager ayu diantos di payun. Siap. Nah, kitu mangga aya deui anu tadi kenging dangdos mangga diantos di payun. Pasariap tekedah lami lahnya ieu panyuhunkeun ti keluarga panganten pameget sawerna supados acarana hoyong engar rengse dilaksanakeun bae acara sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sadayana di payunan urang ya parantos kakawis aya panganten sakali anu tadi parantos salamet sakali jadi di akadanana hebat kanggo Agus ya pas kenging latihan kana tos persiapan ayeuna bade dilajengkeun kana acara sawer di antawisna aya alat sawerna beas cobi mah kadang beas koneng sareng sajabina ieu sok diawurkeun simbol aang di pamitos kagungan bekal emotnya masihan kanu sanes upami koneng mah simbol naon kuninga tah koneng upami napel kantenan kanu bodas pageuh nya mudah-mudahan ngadahutna Agus ka Teh Siti sing pageuh sapertos koneng simbol kesetiaan terus aya ieu nya nu diarantosna mah kan teman nu ieu non aci simbol non simbol harta benda kekayaan mudah-mudahan ngadahutna Agus sareng Teh Siti sing beunghar seueur cicisna meh ge tiasa ngabaginya oge rumah tanggina sing sapertos permen rasana amis teu aya rasa permen anu pahitnya kajabi anu asem asin nah itu rasanya
macam-macam nano namina dina rumah tangga teu ami sungkulnya Teh Siti sareng Agus bade anu hasilna bade anu asinna bade anu ladana ya mangga eta mah bumbu kehidupan nikmati saja mudah-mudahan rumah tanggina sing langgeng tiasa ngabentuk anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin dah haleuang negara laminnya Agus Bismillahirrahmanirrahim pacen tamat tekan waktunya bunyi salam di anggenan kasadayar diilangan sami kehadiran kan iya walimahan iya abdi kawakilan ku bibi sarang kumang sejada dengan tuturan katangan ton ya saur mang sareng bibian buka giri-giri ayeuna hoyong mepeling ka panganten sakamani nya eta nu dipayunkeun ka Agus ditujukeun ulang manggadengkeun sarta kedah diragapkeun pagaskeunnya Agus yang emak erek nihat neng Siti tong di nomor kang lebar lamun tek mere sakomo urusan sare ujang gaduh kewajiban nurutin apa majikan nu kedah dina pakahan lahir turbatina pisan Agus pasiap ngana pakahan lahir sareng batin kedah seimbangnya dunia sareng akhiratna Oges itu jantan istri kedah ngaulang baktinya kanu jantan salaki supaya ridho ilahi tingali dawuhan Allah dina Quran hukum salah maraneh kudu sareleh supaya hirup teh bunga Teh Siti siap jantan istri saleh salehah istrinya terang syaratnya menghiji taat kacaroge siap nah ngabakti kono utama kama omat singarima aturan laki rabina supaya hidup terpakai bakal bang ketuturan sakit ada cekapan etang-etang kecarakan apa napi pakaulan kedat ya nama dari anak kelanya sepada sekagalai mangga diawurkan ya nama dari bantuan heula pilih dirontak mangga palai bagian sadayana bacaan bagian eta tuh sakepo permen acisna oh bagikeun nah gitu atur sana iya ka dia ka mana siap mung sakieu kela aya ka dia kenang teu atas aya cenah geuningan apa dah mah tadi diinfokeun tah geuningan kenging ka dia kenangna atas alhamdulillah ya udah terakhirnya mangga panatos kenging eta aya keneh dipengker rame atas bagian sadayana
lagi hanya karena ngawurkeuna. Rutina sakit bae acara sawer hapunten tina kakirangan sareng kalepatanana. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.